Wah, pengantin naik motor sahabat tuh. Aduh. Luar biasa. Ini rombongan pengantin dari Kampung Pasir ya. Ini Garut, dari Garut, Kecamatan Selaawi ya. Luar biasa. Karena memang pengantinnya mungkin tidak suka naik mobil ya. Tuh, keren sahabat ya, jajabnya banyak. Ini dia mobil rombongan ya. Pengantin. Nah, ciri khas di orang Sunda ini seperti ini sahabat nih, bawaan seserahan luar biasa sahabat. Masya Allah ya tuh, wah, sawah anu nuklat Nutur kada nyikat itu langsung. anu ningal curcor cainan herang kasorenakeun taung beret kadengeun parengan hari ring urang ti lemburan jadi dinya ngepisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matu pangbalikan lembur pamidangan Kendaraannya mungkin. lembur kuring tempat asih pangancikan mata betah tutup tak dirinya lembur kuring Aku enak pisan koe keur haladong langit jaan narawangan isuk-isuk Burung kita banjir kena motor. poe moncong ti belakang Kita akan berjalan ya. Tadi mungkin pengantinnya sudah masuk curcor cainan herang kasorenakeun taung beret kadengeun parengan hari ring urang ti lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan Jadi dia akan langsung dirapihkan. pangbalikan lembur pamidangan Tempat padi hanyalah 5 menit. jadi dinya pisan lembur kuring tempat asih pangancikan mata betah turut manina tak
Sip. Oke. Oh, jalannya rada ekstrim sahabat. Ini yang jajah rombongan banyak sekali alhamdulillah ya. Tuh, kita bersama Iki Macan sahabat ya. Tuh, dari Windy Studio. Iki Macan. Wah, keren. Janab. Janab itu ada. Tuh. Kang, keren. Masya Allah, Keren, 1000 undangan hadir. 1000 undangan hadir. 1000 undangan. Masya Allah. Luar biasa ya. Oke sahabat, seperti apa keseruannya ya? Simak terus video. Tabu seberat lo surti bumi. Setengah tujuh. Itu rombongan pengantin di kampung mana tuh? Pasir teh kelebatna kecamatan Selawinya. Tuh luar biasa. Beda ngebut santai teh ya. Mudah-mudahan lancar acarana teh. Luar biasa ya. Dibariskan oleh tim pengatur. Kita saksikan terus deh acaranya. Lancar.
نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukur, Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum. syukur padamu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Riki Bahdudin, nikahkeun kaula ka anjeun kana kudos kaula anu namina Wulandari kalayan nganggo mas kawin ibu emas 20 gram dibayar kontan. Terima abdi nikah kali Wulandari jeung Ade Umar kalayan mas kawin 20 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan Insyaallah ibu bapak saya akan mahkamah Pak. indah dalam kebersamaan. Apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut kemudian dibayar Bersujud kepada Allah, Rp10.000. bersyukur Katanya di sana jalan apa sepanjang waktu. sekali di kamamahna panganten istri di haturanan biasa ka panggung segera. Oke ka panitia nyungkeun dibereskeun heula meja belas akad punten. Ka panitia keluarga nyungkeun widi kanggo ngabereskeun meja belas akad. Mohon mangga sakadap ibu bapak sarta saudara. Jadi artis heula we sahari mah nya, Pak. Ada ngalinten. Nya terang ngalinten. Masih pagi mah. Masih pagi. Cuci mulut.
Atos aan neng atos ayeuna ngadeg deui aan neng oge ngadeg deui ayeuna ngadeg payuneun apa ngadeg heula payuneun apa neng ngadeg payuneun apa paling di sakedap sakedap neng bismillah neng kaset geulis anak anjeun ayeuna mah aya dina payuneun apa hidup nu ngaranna bapa mah anu ngayuga lamun hujan kahujanan lamun panas kepanasan tinantos menjadi anak lamun pisan dosa anu jadi bapak buru-buru ben kapang hampuranna enggal nyaluh ka panggonan bapak ya Allah bapak ampun dosa bener kelapatan diri abdi tinantos diri abdi lamun dosa ka bapak abdi mah bingung poe ieu di saat abdi akad masih kena ayah bapak mama ngersian abdi duaan coba lamun poe ieu geus eueuh bapak jeung ieu aku mah abdi pertanya mama sing sehat abah ge sing sehat doakeun abdi duaan mangga digabungkeun apana geulis kasih atas neng ada gelar neng aau ada neng ada teras sungkem sama mah teteh kapal ini neng oke sungkem sama mah kapal itu teras sungkem wae kali mama neng kali mama abdi mah ridho lamun diantemi antun ku mama abdi teu ikhlas lamun dianggap minangkeun ku mama angkat abdi putra mama abdi ngantos di mulut mama doakeun abdi abdi nyumpun di abdi rumah abdi dina diajar rumah tangga mangga dilalu anak mama atau terus kali ke apa kapal itu naik kali ke apa kapal itu terus yang mulai untuk mulai apa terus berang dari sekarang ada untuk apa Mau kenal mak? Nah dia ngiring ke dia teh nah ngiring wargi oh wargi ti Pria. oh tuh moga bapak mesti izin pakai mumpung wasiat buat ayu rumah tadi adalah wasiat perkara dulu yang bakal dijalankan digai di elingan yang perkara dunia mulut tadi ikut sholat ya apa dia sholat jangan di peluk apa neng hadirin bapak ibu bersadaya baikkan supaya serang sadaya di dua keluarga besar mengembangkan kabinet ayah bapak akhir umar dan ibu mati betul putra keluarga bapak biasa di Simaya ya amin doa bersadaya mudah-mudahan doa bisa membawa kisah di kanan di dalam makannya saja di rumah kami amin bahwa dakwah atau selanjutnya di payung dina prosesi foto bener opat-opat dua oke bapak ibu aduh ramu kita bagi aina acara masalah jeung acara gelar ramah tamah di kawitan Gunawan Pameget alimul ulama ajengan banget kanggo mencicipi hidangan anu parantos di saya bikin insyaallah sahabat tuan masih seueur kene proses di kampung apa ini teh Mang Amin Di Kampung Cilimus. Kampung Cilimus dusun kebon kopi mangga di kawitan ku bapak-bapak Amin pejuang rupiah di hajatan bapak pernikahan di seberang anu di kanan apa enten mangga di kawitan ku bapak-bapak mohon kanggo mencicipi hidangan anu parantos di saya bikin
Maka sekedap pohon om sekedapnya apa hiburan hampun dan angga urang kabaik dan lah sawer panganten mama sedang apa nanti rasa panggung sekedap mau disenang mah bisa hadiah mangga nah pakai bagus bapak ada di sarang mama di paling itu mama oh di paling itu Acara sawer panganten ini sahabat ya. Jadi apa di paling itu Pak apa bagi Dusun Bon Kopi tadi dinya wes ada yang buat di panggung Sumedang bagian tradisi adat Sunda di pedesaan Sunda ya. di panggung kan nah di situ Pak mamah di paling dia mamah di tengah sekedap ahan pagar bagus ini di tengahnya yang tawisna kurang jelaskan secara singkat lawan ai sawer panganten dia teh sawer panganten teh papatah ngalamungan kana dangding mangka sok nganggo juru mamaos Pak atau napi nganggo kawi khusus papatah ngalamungan kana dangding teh khusus nganggo panganten baru tangtosna mudah-mudahan doa ti sadayana ieu panganten sing jantan rumah kami anu sakinah mawaddah warahmah Amin. mohon moal meeting mohon mangga tah kitu canakan heula kanggo diawurkeunana ngawurkeunana ulah ka kanan Pak ka kiri ka dieu ka jalan ka paling-paling tuh mohon gitu bapak so siap ngawurkeunana siap mohon ibu dipayun mana ibu aja di sebelah sini ibu sabelah ewang di paling ibu caket nengna siap ngawurkeunana siap Bu mohon Bismillahnya nawaitu sejak lebih ke hari Bismillahnya nawaitu sejak lebih ke hari ring lambang katresna Kediri hidup anak Tinu jadi indung bapak Marga dumadian waki Bung jalan rahayu lembat jalan narapi Bung jalan rahayu lembat jalan narapi Kawananya terkuasa Masjid asli lagi batu Di patuku akan lihat Tentang asli rapi
bilang jeng-jengan Rahman Rahim dipanggil nambah hidup rumah tangga dengan rahmat bahasa ayat sekedap panghapun tentang tinggi rumah tangga sering asing silih asing amin ya Rabbal Bumi Gusti nang Ibu aja punten sakedap kamu panganten heula sakedap Ibu aja punten duduk tidak pulang sakedap punten heula kamu panganten mohon sawenat nayaga hoyong nayaga ka dia Pak Haji dahulukeun ka nayaga ka dia aduh belum Pak Haji aya ridho teu kabagian ridho eta teh mohon Gusti nu agung deudeung teuing oh seep Allah aduh Gusti nu agung saureukeun heula dipulungan Gusti dipulungan heula mohon teras diaurkeun teras itu nayaga hoyong deui saurang teh Pak Haji nayaga tukang kenang ya sayang terus ya Gusti alah mohon sok teras mohon naik gelis adia moal tah ibu mohon ayo bak kenido disakuan ya mah Gusti bagus pengantin lungsur punten ibu di pasihan awang mohon akan diperbudak channel mohon di pasihan awang kalau pengantin langsungan lagi barangkali ada instrumen untuk yang kedua siap ayo Banget sebuah